Wilujeng enjing barudak sampurasun. Hidup we ieu urang diajar basa Sunda. Sok buka buku paketna halaman 26 sareng 27. Dina halaman 26 nyaeta bagian A ngaregepkeun. Hayu urang ngaregepkeun ieu bawera di handap. Bapak Ibu guru bade macakeun ieu bawera. Bewara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasadari murid kelas 4 SD Sindang Kasih dina dinten Jumat kaping 9 November 2007 kedah nyandak tutuhuran kanggo diplak dina pepangkaran sakola. Tutuhuran anu dicandak kedah jenis herba nyaeta tutuhuran anu tiasa dimangpaatkeun kanggo landong. Tong hilap unggal murid kedah dongkap ka sakola langkung awal supados teu ngaganggu kana kegiatan diajar. Atur nuhun kana perhatosana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pupuh kelas 4A SD Sindang Kasih atau Ibrahim. Tah. Eta isina bewara teh. Tah, terus dina halaman 27 didinya aya anu bagian B ngajawab pananya. Tah didinya aya 5 pananya, 5 soal ku barudak kerjakeun. Isina aya di bewara. Amun tos kitu kirim ka WA bapaknya tugasna lewat Japri. Oke, hatur nuhun.